Assalamualaikum, saya Aki Sumanti dari Tangerang. Maco dongeng Sunda Mang Anggang. Marhaban ya Ramadan. Mugia urang tiasa ngelaksanakeun ibadah puasa kalawan lancar. Prung. Ngadenge kitu leungeun katuhu ceuya kot ka ngadegdeg basa diasupkeun kana jero kurung teh. Sanajan geus apal saliwat oge, mananu bengkung pamatukna mah moal pahili. Benerna mah ulah kitu atuh si Ujang teh, keun bae ku indungna dicokotna, da moal pahili ieu, kitu kahayang Mang Anggang oge mitra. Tapi ieu mah mitra, nu matak nyeri kana hate Mang Anggang nu keur medarkeun dongeng teh. Eta budak make ngalieuh, mencrong kana leungeun indungna nu geus asup ka jero kurung. Geus kitu gabru gue, budak teh nyuh deui ka akina. Siga anu teu ikhlas nalingakeun inditna hiji ingon-ingon nu kumanehna dipikamemet, nu hari tarik dicokot ku indungna. Ari ceuya nurutan si Ujang, manuk teh geus dikaluarkeun mah digalemohan heula jeung diciuman. Geus kitu majung maehna nangtung kojengkang kaluar kamar. Basa adu hareupan jeung Ki Jaya teu ditenjo acan beungeutna Ki Jaya teh. Bade ngasongkeun eta manuk, teu diniatan ngomong oge sasat teu kuat ku nyeri hate atuh pok weh bibirna teh kawas aya nu mawah. Ujukeun ka juragan istri, kuring ini teh isuk kana kareta tabuh 5 subuh kitu nya. Lamun rek nitip ayeuna anterkeun ku Mang Jaya ka dieu kadenya peuting ayeuna. Cek ceuya, duka kumaha da ujug-ujug ngong bae kaluar tina bibirna. Dugi kadinya nya mitra, tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra, wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, sainditna Ki Jaya si Ujang ku indungna dipangku di upah hape. Mama Umar nepi ka teu cios angkat ka masjidna oge. Marum teu sasaurana naon. Ari budak taksiran pohara nyeri hatena. Da basa reup sare oge masih keneh kadenge eurih-euriheunana. Gusti mending ngeurik, ceuk ceuyahna jero hatena. Basa memeh hareup tibra teh kungsi si Ujang beunta deui. Luak lieu geus kajudi ku indungna oge. Budak teh neangan kurung manuk. Buru-buru ke ceuyah diasongkeun kurung manuk nungan kari hiji deui teh. Dipelong sakedeung kurung manuk teh. Bangun rek taliti dipariksa, nah aya duanana ingon-ingon teh. Tapi barang katenjo yan ngan hiji manuk nu aya di jero kurungna, si Ujang nyusup deui kana dada indungna, reup weh sare deui. Basa digolerkeun kacaangan ku cahaya damar kaciri dina pipina ngagerendang cimata. Atuh geus kitu mah digalemoh ku ceuyah budak nu mimiti tibra teh. Nepi ka beak cimatana nu ngagerendang dina pipina. Dedengean teh Nyai rek indit isuk subuh, saur Mama Umar basa ceuyah kaluar teh jero pangkeng. Sumohon Mama disaur ka bumina juragan ageng, ceuk ceuyah. Kapan tadi cenah teu purun? Marum nyelang mairan ku pananya. Yoh Nyai, ulah asa-asa tuh, sok kurang hade indit-inditan bari henteu teteg hate teh. Ah tenan naon atuh mah, budak duanana bari dibantun weh.
Terus terang kuring teh sieun budak kudang isuk nanyakeun manuk. Nu mata karek indit subuh weh. Kapikir geus dina kareta api mah rada bisa pohon kana manuk teh. Budak rada sanggup ngabebejokeunana abdi teh. Nyacik bae atuh rek ari kayangna kitu mah ngan mama temu pakat ari budak duana rek dibawa mah. Nya hitung duana atuh. Heeh nya nu gede macik bae. Nu letikeun bae sina di dieu atuh da geus teu nyusu ieu. Bisi kaanginan. Heuh nyai bisi kaanginan. Jeung bakuna mah mama keung ulah leungiteun teuing. Saur Mama Umar. Mitra kaum dangu peuting beki jempling. Jangkrik reang mapaesan jemplingna peuting. Angin letik ngahiliwir nebak kana dangdaunan kadenge syah patembalan kawas anu keur kokonoan. Langit rada angkeup cahaya bentang anu tembong atuh kaayan teh angger poek mani mardong. Teu kadenge nanaon deui geus kitu mah tayohna mah pangeus si imah teh terus talibra sare nyorang impianana sewang-sewangan. Mitra kaum dangu urang singkat we nya. Basa nepi kadununganana teh isuk-isuk keneh pisan. Kusabab mangkat di lemburna subuh keneh. Harita Buningrum nu teh lian Iwal Tigarwana direktur produksi perkebunan. Basa sajolna ceuyah datang oge teu sirikna ngarontokan. Malah Bapak Hasan oge juragan pameget nu harita keur dangdos keneh kot kana rojol ngabagiakeun. Woi hae biah geuning tah. Saur juragan pameget. Kitu we ti baheula oge sok ngabibikeun ka ceuyah teh. Minangka ngabibikeun para putrana. Asa geus lila pisan teu panggih. Bejana aya di lembur kumaha mama damang. Saurna tapi memeh ngajawab pok juragan istri tumanya. Aya nyi lilis ka ditu. Saur juragan istri. Sumuhun aya kamari. Walon ceuyah. Kamari. Eta nyi lilis. Mun teu salah asa geus mesa minggu kapan kumpulan basa aya tamu di kantor pusat teh. Nah tuh kakara kamari jualna ka adi. Cek juragan istri deui. Ngadikeun ari nyebut ka ceuyah teh. Rupina manuju repot. Wartos natasan lami seur tamu. Cek ceuyah. Dasar si gumelis bae eta mah. Saur juragan istri deui. Geus biasa eta mah adi. Yo. Unggal diamanaten. Tara ieu gancang ditepikeun. Padahal nonesena nya mun cek urang mah. Sasat imah mitohana teh kapanan teu jauh ti lembur adi pan. Nya maksud teh nyelang sabaringan yang kahayang teh ditahan supir atuh hari kusorangan teu kaburu rumahnya. Saha? Saur juragan pameget bari reug ngarandeg basa geus rek lebet deui ka kamarna. Samuan eta bojona pamurad teh. Oh, pamurad kepala bagian perkebunan. Tanya. Kamar engkang oge uninga. Kamari teh geuning basa kumpulan acara pengukuhan kenaikan jabatan teh geuning. Basa aya tamu ti kantor pusat teh. Abdi teh amanat bari omat-omatan bisa neta teh sangkan ulah poho. Ditah mang nepikeun ka adi iya sangkan buru-buru ka dieu pedah bejan aya di ditu. Sasatna tetangga kapan jeung manehna teh di lemburna mah. Oh, geus teu aneh pamuda eta mah tuh. Saur juragan pameget. Moal jauh ti salakina bojona ge.
Kitu bae meureun bangsana yo. Pamurah teh sabenerna magawe na cek akang mah tepatiran cingos puguh. Alus keneh Nardi aya nu matak. Oh Nardi mah kamari ge panditaikeun jadi kepala bagian pemasaran ku kantor pusat teh. Cek juragan pamegat. Geus kitu mah anjeunna lebet ka kamar. Ari Ceyah ngan bati cicing we bangun hareugeun. Iya teh budak nomor sabaraha teh? Saur juragan istri bari nunjuk ka si Ujang. Nomor 2. Cek Ceyah. Da ilaha illallah kutan. Sugan teh nu cikal. Nasa geus gede pisan atuh nu ieu mah nyaho keur dilahirkeun anak. Adi nu dilahirkeun poe teh aya teh nya adinya. Tanyana deui. Sumuhun. Tembal Ceyah pondok. Nya ada basa hari tak adi ngalahirkeun teh. Acek udah ngajuru ku si engkos lain. Sumuhun. Cek Ceyah deui. Budak teh dicepeng sirahna ku juragan istri. Bari pok ngomong. Karunya teman budak Kasep teh. Saurna. Ari nu cikal ka mana? Sareng bapana eta mah. Cek Ceyah. Ari nu bungsu. Aya sareng pun biang nu bungsu mah kawit mah eta oge bade dibantun ka dieu. Mung pun biang keung saurna. Ka urang mana cenah bapana barudak teh ayeuna? Saur juragan istri deui. Duka kirang terang juragan. Tembal Ceyah. Eta mah di iya. Adi ku teu sangka sakitu gegemna ka budak make ikhlas papisah ieu. Tapi keun ketang. Adi da kapan adi mah sepuh raya keneh sadare krempeg atuh da. Adi sorangan tukang usaha moalah. Adi mah moalah sahirup. Nada hibar piduana bae. Cek Ceyah halon. Mitra kaum dangu ari bakuna mah Pang Ceyah ngajak diamanatan supaya datang teh. Saurna ngan peda hayang pendak wungkul. Jeung palai ngadangukeun dongeng pipisahan teh. Basa Ceyah keur masih ngarangkep jeung Kang Nardi mah. Anjeunna teh deukeut pisan ka Ceyah teh. Juragan pamegatna nyaheun deui ka Kang Nardi malah bejana panggancangna naik pangkat nepi ka jadi kepala bagian pemasaran oge Kang Nardi teh beunang nguruskeun anjeunna. Leuwihna teh eta saur juragan istri teh. Tambah kesel cenah menta dipangnyeunkeun baju keur barudakna. Sok ngarenah pisan saurna beunang Ceyah mah. Kanggo meuleumenan kitu ge. Bener deui beja teh yen minggu hareup rek marasan Dangman putrana nu nomer 4. Ceyah kudu bebantu da biasana bari toge geus dipercaya teh ya. Mitra kaum dangu sedayana. Geus kitu mah sapoe jeput Ceyah ngadeluk ngaput. Make mesin jahit gaduh jurangan istri. Budak ulin diburuan jeung putra-putrana juragan istri. Resepeun pisan nyawa mobilan gede. Adang nu tunggangna, si Ujang nu nyurungna. Sakali sewang, adang-adangna mah. Si Ujang mah cacalaka tekan we bari nyurung meni ngedengkeh ngurilingan buruan. Asalna mah Ceyah ngaput teh nyang hareupan jandela. Jadi awas keluar. Aya nempo budak ngadodorong kitu mah. Jadi pindah nu kangan kana jandela ngarah nu arulin teka tenjo ngarah tawas keluar. Harita di luar mun adang-adang geus carape si Ujang nyampeurkeun ka Ceyah. Beungeutna beureum kesang nongorolok bangun ka ceda capekna. Mun keur kitu pantok kamar teh ku Ceyah ditutupkeun sina rekep. Budak teh disusutan kesangna ku sapu tangan. Pek dicium sina ngagelehe kana lagunanana. Atos atuh capek. Cek Ceyah ka anakna. Budak mah teh nyahoeun yen kecap sakitu teh kaluar tinu dada anu sesak. Tina ti koro anu kapendet. Mitra mun usum taruang, juragan pameget saputra garwa sok ngariung dina meja. Tara lali juragan istri teh sok emut ka si Ujang.
Di alas mendoko we di juru. Kungsi Ceyah oge dipaksa dahar ngariung, tapi terus nama sok loba ekol. Maksud teh sangkan dahar bareng jeung si Ujang. Biasa nama sok nyieun 2 alas wae, dahar deket kaputan kadua anakna. Sok rada kahubaran sok rada kaubaran hati Ceyah teh. Ari keur dahar mah sok kayungyun nempo rawogna si Ujang. Komo muntas capek nyunyurung pemobilan mah. Rada lila Ceyah di dinya teh. Osok eta oge si Ujang sok ngajaran tumpak pemobilan. Lamun adang-adang keur taraya, keur dicandak angkat ku ibu ramana. Tara jauh sok dipangkeng bae ngajaranana oge atawa di rohang taman. Pikeun nyukakeun hatena sok disuruh ku Ceyah teh. Leuh eta budak meuni resepeun. Eureun ulina lamun katenjo adang-adang rasa rumping. Geus kitu mah nyurung deui. Mitra kaum dangu. Di imah juragan pameget nu talian pahasan teh. Mun Ceyah keur ngais si bungsu anakna pahasan, si Ujang teh sok ogo. Maklum budak kapan sok sirik. Ari ayeuna di dinya Ceyah sok remen ngagantenan pangasuh ngais dang mari. Dengklek da saur juragan istri dang mari teh puguh apet pisan ka Ceyah teh. Jeung saurna sok regreg ari murang kalih diais ku manehna teh. Mun keur ngengklek kitu aneh pisan si Ujang tara ngaranghik ceurik. Kawas lamun manehna keur ngais adina, ieu mah sok melong we. Tapi panonna tara cahayaan semu surem, rupana hayang ceurik hayang ngaranghik tapi teu wani. Ngajurung laku banguna mah sangkan indungna jongjon kumaula. Atawa siganu ngarumasakeun. Mitra nyieun pakaian keur putra pameget aya kana tujuhna Ceyah teh. 4 keur adang nu ageng, 3 keur ayeuna aya keneh sesana saeutik. Saur juragan istri kop bae bisi ku adi rek dijieun serebet lumayan kitu. Tapi ku Ceyah basa diikar-ikar. Cop bae hatena teh eta bahan sesa teh rek dijieun ka meja si Ujang. Da puguh sesa teu mahi sakamejaeun. Beheungna mah henteu ku lawon eta tapi ku sesa-sesa lawon bodas. Jadi hiji ka meja bulau ngora tapi beheungna bodas. Basa adang-adang keur saruka bunga ngajaran ka meja weuteuh beunang ngaput manehna. Si Ujang melong we kana beungeut Ceyah teh. Nu matak basa adang-adang geus areueuh eta baju anyar nu beheungna bodas teh rap diajaran ka budak. Leuh bungaheunana budak teh. Keur ngajaran teh jol adang nu ageng ka kamar rek nyandak bal. Teu sasauran naon adang teh ngan melong we ka budak Ceyah teh. Jadi naon lawon sesa teh adi? Saur juragan istri dina wanci sorena. Jantan ka meja budak. Tembal Ceyah bari pok ngomong deui. Mung disambung lebah beheungna. Cingilikan. Saur juragan istri deui song ku Ceyah diasongkeun. Oh iya. Saur juragan istri. Paingan tadi cek budak si Ujang make baju sarua. Nya bae alus. Urang hilian we nya. Adi, aya geura si Ujang baju halus. Kakarak 2 kali dipakena oge ku si engkos, meuceuna geura. Cek juragan istri. Nu harita keneh oge karasa pisan ku Ceyah kasalahanana teh.
Nya atuh nages wawanian. Kapan warna eta teh hangguan adang. Benang manehna ngaputna oge teu hade mun budakna disarwakeun jeung budak dununganana. Nya ceuyah ge ngarasa salah palabadinya nama. Bener harita teh Mitra. Digantian ku juragan istri teh kulung surandang engkos. Alus lawan nama atuh gambarna rupa-rupa deui. Geus rada belel meusan ngan wadal keneh. Sanggeus juragan istri indit buru-buru ku ceuyah dikabudakeun bari pok ngomong. Ujang, nu tadi mah awon acuk teh. Ku mamah dipasihkeun bae ka batur ah. Ujang gentos ku acuk saya nu ieu tuh tingali nya acukna ge seueur gambaran geura. Dasar budak atuh teh nyahoeun mana nu weuteuh mana nu buruk asal kakara manggih we kararasaanna mah weuteuh. Atauheun make baju nu aya gambaran teh. Basa si Ujang rengse arulin jeung budak dununganana terus nepungan indungna bari pok ngomong. Mama, geuning acuk Ujang nu tadi teh dianggo kudang engkos. Ceuk budakna basa tas ulin apaleun taksiran. Ngadenge kitu pok ceuyah nembalan ka anakna. Sanes eta mah, sanes nu Ujang. Nu Ujang mah tadi ge dipasihkeun ka batur da awon. Ceuk ceuyah ngabohong, nya bae katenjo ku ceuyah teh. Yen baju nu asalna keur si Ujang geus dianggo kudang engkos. Basa si Ujang geus disalinan baju pamere teh terus nyampeurkeun deui ka buruan. Rek ulin deui. Tapi pok anak dununganana teh ngomong bari nunjuk kana baju nu keur dipake ku si Ujang. Itu nganggo acuk tilas engkos. Ceuk dang engkos ka si Ujang dasar budak atuh Mitra. Ari pok teh si Ujang nembalan. Komo acuk dang engkos mah. Saur mamah Ujang oge awon. Ceuk si Ujang teh leum-leum malum budak. Atuh beretak ceuyah lumpat nyamperkeun anakna. Buru-buru si Ujang teh dicokot dibawa ka jero. Mitra kaum dangu singket ieu carita. Ngomat-ngomatan pisan juragan istri teh. Pas saceuyah rek balik ka lemburna deui. Sangkan bulan hareupna cenah kudu datang deui ka dinya. Saurda hayang memeh kumpulan deui acara ti kantorna hayang dipangneangankeun heula samping. Mun teu Pakalongan, Jogja. Era saurna lamun loba semah mani asa geus segala gilir pisan samping teh. Kitu. Ari rek milih sorangan sok barieukeun. Hayang dipangmeulikeun ku adi ieu we cenah nu sabaraha bae oge hargana. Kitu ceuk juragan istri bari ngeupeulhan duit. Saurna keur ngagentian ongkos. Atuh dina loket bawa ti imah aya keneh deui duit teh. Dina kaayaan kitu ceuyah jadi inget ka si bungsu. Geus teu bogaeun baju jeung bakuna mah hayang nebus ka budak nu bajuna dicandak deui ku juragan istri. Memeh ka stasiun teh basa arek balik ceuyah asup heula ka toko rek meuli pibajueun budak. Meuli lawon tobralko warna bulau langit nu kawas ka meja adang-adang beunang ngaput manehna teh. Meuli setrimin keur si bungsu mah. Meuli tasbeh weh haturan marum sabab kagunganana pegat di cowok budak. Teu niat meus-meusan acan harita teh basa ceuyah keur ngadagoan pamulangan. Teu puguh-puguh alak ili kana encit. Ujug-ujug jorojoy hayang meuli. Nu ieu bogoh, nu ieu resep, nu itu alus. Tungtung nama meuli pikabayaeun 10 potong. Niat rek dijahit di lembur terus dijual.
Nu katong teh tang tu loba nu resepeun. Nu pasti si Umin mah geus tang tu bogoheun pisan kana Paris nu kayas teh da karesepna. Angkeuhan teh rek dijual deui, boh encitna boh geus jadi kabayaana. Cenah teu payu ahkeun bae rek dipake ku sorangan bae. Sataun sugan moal meuli baju. Nu sabenerna mah lain milik-milikna teuing, tapi teh telah milik budak. Da ceuk tadi ge kapan ceyah teh teu niat-niat rek meuli encit, ari so teh meuli keur pibajuan budak. Singkat cerita mitrana atuh ari jol teh ceyah kalembur. Ceuk nu bohong teh mah dengan sareak atuh dagangan teh payu. Nyi Umin sorangan meuli 3 potong. Bojona juru tulis jakat meuli 2. Jaba jeung pesen deui sababaraha rupa. Sabab cenah rek minantuan. Keur mawakeun meureun. Atuh akhirna encit jeung pikabayaeun teh teu kajait dalah keur sorangan oge lapur teu kabagean. Oh, resep dagang teh, Saur Mama Umar dina wanci peutingna. mendingan sareak. Mun kitu tulunya, kumaha? Cek Mama Umar. Mitra kaum dangu, aya nyiwit seutik-seutik tina dagangan teh. Ya lumayan, aya leuwihna tina ngagantian ongkos. Geus kitu bae meureun milik budak. Kudu aya marga lantaran pih hirupeun. Saminggu ti harita ceyah balanja deui. Ka kota Jakarta ayeuna mah balanjana teh sakalian dibahanan surat ku mana keur Cijena tatangga lemburna nu boga toko samping di Jakarta. Artos simpenan mana golosor dibikeun dikaceuyahkeun keur nambahan modal saurna. Rada loba balanja teh ayeuna mah. Geus ngira-ngira nu kumaha nu bakal dipikaresep ku urang pasar, ku priyayi, ku kolot, ku nu ngora, ku tukang dongeng jeung saterusna, ku para TKW. Teu sangka ceyah teh. Teu sangka ceyah oge jol ka Cijena teh ujug-ujug dipercaya mawa samping. Bari jeung teu kudu diduitan heula cenah. Saheulaanan cenah bawa we nyai. Samemeh cenah heuceuk pindah ka Bandung. Da harita teh toko narek dipindahkeun ka Bandung cenah ka Pasar Baru. Keukeuh kudu mawa 2 kodi. Ari ceyah dikitu-kitukeun teuing mah can wani. Kakarak wani mawa sakodi harita teh. Di antarana aya 6 nu mahalna. Ingetan teh haturan keur juragan istri teh. Balik ti Jakarta, basa sajolna ka imah disampakeun ku barudak nu galecok muka kikiriman manehna. Sabrakeun menang meuli di stasiun dibagiakeun ku marung nu bangun bunga ngaguar balanjaan. Kahayang ceyah mah pikeun hirup rarasaan beki hurung. Alam kiamat anu anyar kaliwat geus meh leungit tina ingatan. Beungeut teh rarasaan geus nyang hareup kasorangeun poe isuk disinaran ku 3 budak uruseun. Tekad beuki tohaga yen ngahirupkeun diri jeung barudak teh sabisa-bisa hayang ku tanaga dirina pribadi bae. Malah mun bisa mah hayang ngabenjel-benjel kana keperluan sepuh. Angguanana mah atuh hayang bisa dicukup ku manehna. Ku kituna saban-saban unggal wiridan ceyah tara poho muji ka Gusti nu Maha Murah jeung Maha Asih anu geus nuduhkeun jalan hirup pikeun manehna. Alhamdulillah kudu boga barang oge teh oleh dipercaya. Langganan oge saratia deui. Jadi tukang dagang teh estuning lungsur langsar
malang mulintang. Basa nu boga toko di Jakarta geus pindah ka Bandung. Atuh ka Bandung oge tempat nu kungsi dicicingan ku manehna basa bareto mitembayan hirup imah-imah jeung Kang Nardi teh ya. Ayeuna mah geus jadi jalan kacai. Unggal abis bulan mawa barang bari nagihan. Malah mah harita teh nepi ka 2-3 peutingna di panyabaan teh. Minangkakeun ngagantian ongkos, tambah kesel bari ngobrol jeung pribumi atuh boh garwana mandor terima pucuk, boh garwana mandor pangolahan basah atawa garwa mandor sortasi nepi ka garwana mandor pangepakan jeung garwana mandor produk hilir oge. Urus sobat-sobatna bareto ceyah narima kaputeun. Ari digaweanana mah make mesin jahit nu boga imah. Rengse jahiteun beres karak mahena mulang deui ka lembur bari babawaan duit ceuk ukuran mahena mah lain lumayan gedena dina zaman harita mah. Tetenjoan mama usah terepot teuing nyai, Saur Mama Umar dina hiji waktu pas Ciyah jeung Emak Rum keur mereskeun barang bawaeun di ka Bandung. Kade bisi gering tapi nya kudu teuneuh ketang, Saur Mama Umar deui sanggeus ngahulang sajongjongan. Ngan ari kolot mah bari ngadu doa ieu teh sangkan nyai salamet rahayu sasat unggal waktu eta teh. Ari nu disebut ngadu doa mah mamah teh teu bisa lesot tina kamelang. Engke oge geura ku nyai bakal karasa mun budak geus galede. Ari ka anak mah ieu teu ka awewe teu ka lalaki. Hate teh estu kekeh melang. Mangkade deui ulah salah tarima. Ya, ari melang teh lain hartina henteu percaya, Saur Mama Umar. Karti pisan ku Ceyah oge nu dimaksud ku bapakna teh pedah kasebutna awewe turangda deui. Sedang ari jiri merangda teh kapanan beda jeung nu rimbitan. Nya geus karasa geus kaalaman malah jero waktu nu sandila oge cara basa bulan tukang basa Ceyah gok panggih jeung urut batur Kang Nardi bareto. Papanggih teh mimitina mah di halte basa turun tina kareta ngobrol-ngobrol. Mitra kaum dangu geus teu kudu tararang kumaha terusna mah basa kumaha pok-pokanana. Nu antukna lila kailaan mah manehna nya urut baturna Kang Nardi teh nu ngaranna Kang Dani ngalamar si Rukiah ngajak hirup babarengan. Tobat den sanes niat ngahina, ceuk Kang Dani. Dati baheula lagi nyebut nanden wae ka manehna teh. Katangan sorana ngageter basa ngomong teh. Engkang teh mung niat ngiring mikanya laras dandan geuning ayeuna engkang teh ayeuna parantos rimbitan namung, ceuk Kang Dani. Mitra eta oge sakitu bae ku Mang Anggang dicaritakeunana moal dituluykeun dan nepi ka dinya oge tang tugas kajudi ku mitra kaum dangu oge naon nu jadi eusi paguneman saterusna. Mitra kaum dangu sedayana. Dina kajadian eta ku Ceyah teh ditolak lamaran ti Kang Dani teh. Da puguh Kang Dani teh geus boga pamajikan kapanan. Piraku rek dijadikeun nu ngora onamanan.
Nu matak eta kakolot nage mehna teu carita-carita nanaon perkara eta mah. Basa Kang Dani nyuratan nanyakeun jawaban ti Ceyah. Ku Ceyah teh di balasana pondok pisan suratna teh. Nu eusina nuhun pisan kana pangasih ti engkang. Hapunten abdi bilih aya carios anu kalapasan. Mugi engkang ngahapunten. Denget ieu mah dugi ka irah oge abdi alim jadi istri anu kadua. Mugi engkang ulah sasauran deui. Sanggeus dibalas kitu mah patueh Kang Dani teh teu mere ibar deui. Tah tina hal eta mitra, nu matak basa Mama Umar ngomong bieu kat Ceyah teh betrada curiga Ceyah teh. Sasa tina lamaran Kang Dani teh manehna teu ngomong nanaon ka kolot nama. Uningaeun kitu mama kana kajadian eta. Kana kajadian jeung lalaki eta uningaeun kitu. Yen kuring teh harita. Cek jero hate Ceyah bari angger leungeunna mah mereskeun barang bawaeun deui ka Bandung. Dibaturan ku marhum. Percaya mama teh percaya. Gembleng percaya. Cek Mama Umar nuluykeun deui sasauranana. Sanggeus ngahulang sawatara jongjongan. Ngancek mama oge ari kamalang sepuh mah ulah rek dibibisani. Sing bisa ngajaga awak, sing bisa ngajaga kehormatan diri. Ulah mentang-mentang geus lalagasan jadi rangda. Nyirikeun gumelis. Ulah ya kudu bisa ngajaga kehormatan diri. Pang-pang nama ieu pategadan sing cengeng. Lamun pategadan cengeng insyaallah moal aya basa unggut kalinduan. Moal aya kecap gedag keanginan. Mama mah percaya yen anak mama mah hidup di antarana kabeh ge karuat. Karuat sing percaya kabeh ge bakal sarenang. Asal hiji sing cengeng muntang kanu kagungan. Bari tong poho yang hareup ka mantena. Cing rek ka mana-mana oge. Paribasa rek ngawang-ngawang ka alak paulo ogenan. Insyaallah aya dina kasalamatan. Lamun bener-bener boga pategadan anu mulya. Jeung bener-bener yang hareup ka mantena. Montong sumoreang nyai. Cik lumampa tutupan celik tina segala omongan batur. Darang dak mah kitu resikona. Sok goreng wae kanilaina. Didoakeun cing sing salamet lain wungkul lahirna tapi jeung batina. Cek Mama Umar mungkas papatahna. Luk Ceyah teh tungkul pakat ku Ajri. Kecap-kecapna mungguh mantak nyerep kana ati sanubari Mama Umar teh. Ceuk hatena Ceyah harita mun terek uningaeun oge kana lalakon manehna jeung Kang Dani anyar-anyar ieu geus tangtu aya ari pirasat mah. Nu matak Mama sasauran kitu oge. Ieu jimat mah yeuh nyai. Ceuk Mama Umar deui. Jimat hirup mah ayana dina hate nyai pribadi. Saur Mama Umar deui bari nepak laun dadana ku anjeun. Lain dina rupa barang atawa isim atawa wapak lain. Mangkade ulah sina incah tina galeuh manah. Sina ngamuara dina sungapan rasa. Saur Mama deui. Jik gira ngedeng. Kade mun aya duitna Mama pangmelikeun bakonya. Pangmelikeun sugan aya nu alus. Tanyakeun bae ka tukang bakona. Nu rada seungit kitu. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum geusan sampuraneun
cag urang tunda di hanjuang siang gesan alaun paranti cokot bawaun dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senabaran sari tutup lawang sigotaka permios.